Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji aqallul kafni ari pangsa eutik-eutik namungkus mayit eta saubun lawon ya ummu anu nutupan itu saubhu ka itu mayit wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana itu kafni li rajulin pikeun mayit pirang-pirang lalaki eta salasu lafaifa tilu pirang-pirang lapisan. Walil mar'ati sareng eta tetepikeun mayit istri komisun ari baju kurung wahimarun sareng tiung wa izarun sareng samping wali papatani sareng dua lapisan. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji arkanus sholatil janazati ari pirang-pirang rukunna salat janazah eta sab'atun aya 7. Al awalu ari anu kahijina eta an-niyatu niat, asani ari anu kadua na eta arba'u takbiratin opat pirang-pirang takbiran, asalisu ari anu katilu na eta al-qiyamu ngadeg alal qadiri ka jalma anu kawasa kana nangtung, ar-rabi'u ari anu kaopat na eta qiraatul fatihati maca Fatihah, al-khamisu ari anu kalima na eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati dina sabada takbir anu kadua. Asadisu ari anu kagenep na eta adu'a'u maca doa lil mayyiti pikeun mayit ba'da salisati dina sabada takbir anu katilu. Asabi'u ari anu katujuhna eta assalamu maca salam. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji aqallu dzabni ari pangsa eutik-eutik na ngubur mayit eta khufrotun sakedukan taktumu anu nutupan itu khufroh roihatahu kana ambeuna itu mayit wa tahrisu sareng ngajaga itu khufrohu ka itu mayit minas sibai tina satogalak wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana ngubur itu mayit eta qomatun satangtung wa bastotun sareng sabeber leungeun wa yudohu sareng disimpen naon khoduhu pipina itu mayit alat turobi kana luhureun taneuh wa yajibu sareng wajib naon tau jihuhu nyang hareupkeun itu mayit ilal kiblati ka kiblat. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji yun basu dikeduk deui naon al mayitu mayit li arba'i hisolin karena opat pirang-pirang tingkah lil gusli ari anu kahijina eta karena rek diadusan ida lam yatagoyar di mana-mana can barobah itu mayit wali tau jihihi sareng ari anu kaduana eta karena rek disangharepkeun itu mayit ilal kiblati ka kiblat. Walil mali sareng ari anu katiluna eta karena aya harta ida dupina di mana-mana dikubur itu mal ma'ahu sarta na itu mayit. Walil mar'ati sareng ari anu kaopatna eta karena mayit istri ida dupina di mana-mana dikubur naon jani nuha kandunganana itu mar'ah ma'aha sartana itu mar'ah. Wa amkanat sareng kongang naon hayatuhu hirupna itu janin. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji al isti'anatu ari pirang-pirang menta tulung eta arba'u hisolin aya opat pirang-pirang warna mubahun ari anu kahijina anu dimenangkeun wahilapul aula sareng ari anu kaduana eta anu nyulayaan kana kautamaan wa makruhatun sareng ari anu katiluna eta anu dimakruhkeun wa wajibatun sareng ari anu kaopatna eta anu wajib. Pal mubahu mangka ari anu dimenangkeun eta hiya ari itu mubah eta takribul ma'i ngadatangkeun cai wahilapul aula sareng ari anu nyulayaan kana kautamaan eta hiya ari itu hilapul aula eta sobul ma'i ngocorkeun cai ala nahwil mutawaddi'i kana saumpamana jalma anu wudu.
wal makruhatu sareng ari anu dimakruhkeun eta hiya ari itu makruhah eta liman pikeun jalma yagsilu anu ngumbah itu man a'dha'ahu kana pirang-pirang anggahotana itu man. Wal wajibatu sareng ari anu wajib eta hiya ari itu wajib eta lil maridi tetep pikeun jalma anu gering indal azzi dina nalika apes. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Al amwalu ari pirang-pirang harta alati anu talzamu anu misti fiha dina itu lati naon az-zakatu zakat eta sitatu anwain aya genep pirang-pirang warna anna amu ari anu kahijina eta ingon-ingon wanakdani sareng ari anu kadua na eta emas perak wal muassarotu sareng ari anu katilu na eta anu diperpuluh wa amwalut tijaroti sareng ari anu kaopat na eta pirang-pirang harta dagangan wajibuha sareng ari anu wajibna tina itu amwalut tijaroh eta rubu usri kimati urudi tijaroti saparapat tina saperpuluh hargana harta eta dagangan warikazu sareng ari anu kalima na eta harta pependeman jahiliyah wal ma'danu sareng ari anu kagenep na eta harta barang tambang. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji yajibu wajib naon saumu Ramadana puasa dina bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin kalawan salah sahijina pirang-pirang perkara anu lima ahaduha ari anu kahijina tina itu khamsah eta bikamali Sya'bana tetep kalawan sampurna na bulan Sya'ban salasina kalawan 30 yauman tina arah-arah poena wasaniha sareng ari anu kaduana tina itu khamsah eta biru yatil hilali tetep kusabab ningali tanggal hiji bulan Ramadan pihakiman dina hakna jalma ro'a anu ningali itu manhu kana itu hilal wa ingkanat sanajan kabuktosan itu jalma eta fasikon anu fasik wasali suha sareng ari anu katiluna tina itu khamsah eta bisubutihi ku tetepna itu hilal fi hakiman dina hakna jalma lam yaro anu henteu ningali itu manhu kana itu hilal bi adli syahadatin kalawan adilna jalma anu nyaksian warobi uha sareng ari anu kaopatna tina itu khamsah eta bi ikhbari adli riwayatin tetep kalawan caritaanana jalma anu adil dina riwayatna mausukin anu dipercaya saha bihi itu adil sawaun eta sarua bae waqo'a ari tumiba fil qalbi dina hatena naon sidakuhu ngabenerkeunana itu jalma amla atawa henteu waqo'a au ghairi mausukin atawa henteu dipercaya saha bihi itu jalma in waqo'a lamun tumiba fil qalbi dina hatena naon sidakuhu ngabenerkeunana itu jalma wa khamisuha sareng ari anu kalima natina itu khamsah eta bidoni dukhuli Ramadana tetep kalawan nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad fiman di jalma fiman di hakna jalma istabaha anu saliru alaihi ka itu jalma naon dalika itu dukhulu Ramadan. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji surutus sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna itu saum eta arbaatu asya aya opat pirang-pirang perkara islamun ari anu kahijina eta Islam wa aklun sareng ari anu kadua na eta berakal wa niqoun sareng ari anu katilu na eta bersih min nahwi haidin tina saumpamana haid
wa ilmun sareng ari anu kaopatna eta apal bikaunil wakti kana ayana waktu eta qobilan anu ditarima lisaumi kana puasa. Faslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji surutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna itu saum eta khomsu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Islamun ari anu kahijina eta Islam wa taklipun sareng ari anu kadua na eta kataklip wa ito kotun sareng ari anu katiluna eta kuateun wasihatun sareng ari anu kaopatna eta sehat wa ikomatun sareng ari anu kalima na eta mukim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji arkanuhu ari pirang-pirang rukunna itu saum eta salah satu asya aya 3 pirang-pirang perkara. Niatun ari anu kahijina eta niat laelan dina waktu peuting likuli yaumin pikeun saban-saban poe fil fardi dina puasa pardu watarku muftirin sareng ari anu kadua na eta ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana saum. Zakiron halna ingat mukhtaron tur anu karep sorangan ghairo zahilin tur anu henteu bodo ma'dzurin tur anu henteu diuduran waso imun sareng ari anu katiluna eta jalma anu puasa. Faslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji wayajibu sareng wajib ma'al qodoi sarta qodo lisaumin pikeun puasa naon al kifaratul udma kiparat anu gede wa ta'ziru sareng ta'zir ala man kajalma absada anu ngaruksak itu man saumahu kana puasana itu man fi Ramadana dina bulan Ramadan yauman dina poe kamilan anu sampurna bijimain kalawan sabab jima tamin anu sampurna itu jima asimin anu dosa bihi ku itu jima lisaumi karena puasa wayajibu wallahu